subscribe. Wah, ini tadi subscribe di Smackdown. Langsung. Ada cowok suruh panekor. Asa parana sih ya teh. Sugan we diharap nya aya nu nalongkrong barudak. Aduh, gara-gara corona ya. Masyarakat riuh sibuk hayang sumbangan. Liar Gusti, aduh. Apa ya dikada? Di desa euy. Halo, Assalamualaikum. Oh, mohon. Mohon, mangga. Ya, Waalaikumsalam. Kurang buru-buru ngadatang warga ya, ari kudu kieu carana mah. Aduh, ieu ya. Aku teh nya asa ngagawekeun keur santai-santai. Aya pigaweun. Ngacah heula bisisinya. Anjing, ayo kasurupan. Anjing. Teh henteu kuna naon? Meuni geulis kieu ning. Jangan sakit tuh tinganan. Henteu kuna naon? Itu teh kuna naon? Itu tadi teh. Nuhun Jang. Maneh lompatan jadi we ngadupak ete. Bapak anu kasurupan nih. Oh. Aduh, seungit anjing ku aing wali kumah aya saminggu ge. Teh henteu kumaha teh? Itu Jang. Tadi kur wase hengkol kadupak. Maaf tuh teh. Nya yo. Naon? Kali kula teh Kemana Jang? di dewe. Oh, nya atuh. Teh kumaha teh? Teh ning teh panas di dieu mah teh. Urang ngeser teh di dinya bisi hideung. Gitu. Teh henteu kuna naon? Itu Cek. Kan bisi ke kamu teh luka. Nah atuh kita jeung lompatan ka Cek teh. Kepanding aya nu kasurupan di sieun. Oh. Emang saha nu kasurupan Cek? Mau ogut nih. Nya kunaon di mana? Kan di dinya teh di leuweung nih. Teh bade ka mana teh ayeuna? Bade amang karareso itu. Ngiring tuh teh. Oh no. Ieu teh. Kemana teh amangna? Panas itu nya teh. Goblok. Oh, lompat. Aing api-api kasurupan oge. Sepalacir aja lemah teh. Dipacek ke mana Dukun-dukun goblok gitu jeung jicir deh. Paduli eta. Ih. Itu teh Ada ding mang oleh nya meuli Juga goprek aing bawa peso. Anjing. Ada ding mang oleh lain. Lain. Aing. Mang oleh pogo ieu teh baslo teu ka teu kadeuleu. Sia. Hayang ada ding mang oleh ieu teh. Teu kadeuleu pan merekna teh tah. Lamun dagang teh ada ding mang oleh atuh. Wah, jeung mang oleh pan. Baslub itu baslub. Yo. Loba keneh aya keneh teh. Loba. Heeh, sok cing semangat nya. Goblok teh Jajan ka ini teh tuh. Ternyata teh sukan teh rek ngajangkor meuli goblok teh. Sararape ieu teh. Jangan pagawean eueuh. Gara-gara corona teh kararese pigawean teh ieu naruna. Jalan aja. Geus. Mun gulu terus kae ka era teh jalan ge. Ieu gara-gara corona ayeuna teh matak sok kararusing. Urang mah hese pausahaan hese ayeuna teh rubangan teh desa teh. Rubangan corona kayak urang taruh seubak di RW nya. Sugana we atuh kayak karunya anak pamarentah teh ka urang teh. Datang. Geus lah urang balik hayu tong guluna ka era teh di jalan ieu teh. Ning itu masyarakat teh geus ti marana cenahnya. Kumaha aya Bu RW? Tos ti marana. Di Bang Emo kan teu meunang. Geus tong ngarinjem ka Bang Emo. Geus kacontoan batur oge nenganan teu kabaya teu kasetora ini ka Saudi. Mending ieu
Nu pasti piduiteun cair langsung mah. Bantuan corona. Sumbangan Bu RW. Muhun, itu kangge sumbangan corona. Bu RW. Sumbangan duit nih Bu RW. Yang duit atau Bu RW? Teuing duit teuing sembako ieu teh da sumbangan we pokona mah itu. Ini mah urang data-data heulanya ngaran-ngaranna saurang-saurang ameh puguhnya. Sok. Tulis Bu RW Surinem. Kade kudu menang ya Ibu RW. Insya Allah mau we perjuangan. Butuh duit soalnya. Siap. Gimana sarboah kadenya Bu RW tuliskan. Siap, sarboah. Adian. Ieu mah akeun bae hafal. Ya ieu mah pasti sarimi namina. Sarini. Oh, aduh ya Allah, kapopohokeun Neng Sarini ieu teh. Tak itu. Ya. Oh. Atau sakenya insya Allah bakal datang tak bantuan ke ece-ece. Mudah-mudahan atunya datang butuh duit teh Bu RW. Ngomong butuh duit kitu mah aduh Eta murah pulpen. gua we nya kayaknya ho datang we dianterkeun teu nyaho duit teu nyaho sembako nya. Siap, kade kudu menang Bu RW nya. Kana komo piraku tah. Tos lah nya bade ngadata heula anu lain ieu teh deui loba keneh dataaneun. Nya. Can beres ayo nya. Nuhun Bu RW. Cenah mah Nah, lila kene udah kayaknya malah kaji aku. Mending urang nyieu mah atuh yuk kaji aku. Ka eta mah ladang sumbangan urang bayarkeun ka ditu. bener. Ka mana atuh Cek? Ah, tadinya we orang ngongkrong di sawah. Nya aya naon di sawah? Ah, orang ningali pemandangan we di sawah. Nya. Gimana Kang Aman? Tepan haji aku teh beunghar. Data tongnya. Piraku nu beunghar kudu didata yang bantuan. Ah, ajaran heula we ah. Udut bungkul kopi eueuh kamar nama keluk itu si oleh jeung si olan euy. Jangan aing ngaul panunjukeun kopi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Susah di keketrok euy. Assalamualaikum. Soal nama awewe euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajik. Kita haji gitu. Geleco. Apa reuas haji? Ajik ditakoli-takoli ieu taran mereka ngabdul kieu. Haji reuas. Astagfirullah. Reuaskeun. Aya naon ieu teh? Bu RW teh? Perlu we ka Pak Haji teh bisa asup teu. Bro. Puntennya ya. Oh, cali. Atau karpet botol. Berikan. Meni gumede teuing, meni ulah diuna karpet butut oge meni tinggalan. Uku haji tapi meni Naon eta teh? Tamu-tamu ka pribumi asal leuwih gerakan tamu. Pak itu karpet botol di Mesir meulina ge. Bewe bisa nyaho mah. Naon gede teh? Sok boro gerak bener beaskeun di dieu. Pak Haji datang ka dieu teh jang ngabahas sumbangan. Pak Haji butuh teh sumbangan. Asik, sumbangan atuh butuh, bewe. Sumbangan gede teh. Sumbangan Haji teh meni rikat sumringa ari bieu meni ulah ieu karpet dicak oge ari da bejaan sumbangan mah meni Pak Haji korun eta mah. Atuh RW karena sumbangan mah beunghar-beunghar oge, haji mah butuh jeung modal. Ayo we, sok atuh aya di data. Naon ieu naon wae syaratna data teh? Ngaran Pak Haji saha ngaranna? Tujuh terus ngaranna ge di dieu haji 3 kali, pangarkat telah itu haji kieu ge. Siap. Dibalik. Di mana di dieu? Di mana? Di dieu geus loba ya. Tapi mah dataan warga nu geus didata. Oh, Ya Pak Haji nu di acan mana? teh. Di dieu. Di mana tadi di tah jeung batur tah ngareneng di tah. Oh, dengan dieu. So. Haji aku ieu nya di dieu nya. Heeh. Haji 3 kali. Bisa ri sumbangan atuh. Bantuanna. Kesuk ajareunna ki urang kadiksakeun gampang. Siap, tulislah. Geus tah. Sok tanda tangan di dinya tuh. Anjir, kudu nanda tangan sagala euy. Gas. Hayo. Ngerabawa. Abang kana kapet. Oh, itu biar aku kudu ada sudah awal ya. Oh, jika apa. Yang kabagi gitu tah, ya mesti ngajuk jeruk dua Pak Haji tah. Eta teh, Cok, mana
Emang nagihan unggul di boga hutang dikerit mesin mah. Ante kayak urang bantuan mesin balatan. Oh, cik lah. Nah, mental aing kudu ngadatang ieu mah. Soal ku RW mah. Haji teh nya geus beunghar duit 2 lomari. Tadi kana bantuan meniti sosorobot Haji. Bel sugan amit. Bagi-bagi nu kitu wae aing geus kakareun anjir beunang mental. Cing, udur gua dikerit ku RW gitu bieu. Remonya haji aku koret sih ya. Betul. Moal haji aku nya. Terus anu datang di wae. Haji bieu sahadi wae. Punya mah teh. Anjing, already wae. Wae ayeuna aing beunang mental tadi anjing wae. Kumangke wae. Kenapa dia? Dijero we Pak Haji. Era ulah di luar. Bae tong asup. Bae tong asup. Terus mana di jalan nya asap. Emok dinya emok. Kieu Haji. Haji belum ngkekan. Lain naon-naon. Ieu karpet weuteus mahal di Mesir. Korek karpet Geser yang loba komen boro. medit. Dah didinya meres. Sariweuh kieu itu nih abing-abingan kieu era ku batur non. Kieu ieu teh Pak Haji, rek pinjem duit. Gila adin gitu teh. Jadi atuh ngomongna. Kumaha ieu? Ieu teh Pak Haji, rek nabut artos nya euy. Kumaha? Ngadenge we Pak Haji kasohor beunghar bawa duitna 2 lomari. Ayeuna teh rek aya tanggal butuh. Adieu teh. Gitu maksudnya teh. Saha atuh nu teu apaleun Pak Haji, apal teh duitnya sakumaha? Pal, 2 lomari. Wah, jaga lah. Urang mah Pak Haji rek nginjemna ge 50.000 mah gede-gede teuing. Ieu mah 20.000. 5.000 we, mah gede-gede teh kudu dibaslung. Loba seuseut Pak Haji ke hoream boga bayarna. Ada sabun, teu boga sabun, Boga sabun. Negara rawe. Kantun garis harang kieu teu kauli sabun-sabun acang. Bukan kita berpaskin. Katen Pak Haji atuh tuh, tai kuning loba. Kuning kuning. Siap. Teh mah bararau ku timuning mah. Sakitunya angin gimana? Sakitu we. Atuh duit sakitu mah Pak Haji teu ku kana lomari. Nyakuan tah duit mah. Ya. Pak Haji mah pan Sodakoh we bayaran ke 200.000 tah 100.000. Pinaku nginjem bayar 200.000. 50.000 tah ieu bayar. Ieu mah 10.000 nama ke jeung 50.000. Anggapnya 50.000 atuh. Ya 20.000 tong gua pucos-pucos tah 20.000. Kebagian dua sapan. Gas. Mani. Mani dah. Kembali pada skincare Basro. Baru Pak Igo goda ke ayeuna. Masuk goblok. Basro lain itu emang. Basro, Paji. Basro. Sugan teh lain Basro. Basro teh kada. Tadi dengan teh Basro. Basro bare nyol kieu. Aja rek meuli eta teh. Benyol we. Ajig, galakan tukang pasub jeung aing ge. Teu apa aing haja 3 kali, Mang. Diborong ku aing baslub gimana jeung gerobak-gerobakna sabaraeun. Hah? Ini kan haji-haji aing atuh. Rek meuli mah buru atuh. Ku aing bayar di gerobakna mah terus aing meuli lagi ah. Hayang naon tukang baslub gitu. Orang beban didinya teh. Hayu cek. Ayo teh. Aji, bu parfum mepet pewek, bawa pewek ke mana ini nggak ulin, bayar ngajak ulin. Jangan ku aing ngerek kalebak. Ari ete jomblo. Nuhun cek.
Kami ABG jomblo, Oh, pacar teh jomblo. buah jodoh teh. Oh, duka atau hari masalah jodoh mah eta mah tos ditangtukeun ku Gusti. Anjing kita bebek aing dicopot ku bedak sagede panti sagede kitu. Aing beupeus ge bapak ikut. Kadieu anjing, wadi diadu jeung aing. Nu deketan bebek dewek sia. Nying panawena bogon ka aing. Dek naon dek diadu jeung aing. Bebek selingkuh jeung nu kieu jiga tongo. Iraha jadianana. Anjing kecewa. Lu capek cek. Goyak ka dieu lah. Bandungan jelema garelo mah dek balik we. Eta. Tahun lu. Rasanya aja kan. Ayo gitu apa sih kan? Orang aja gituan gitu. Nah, orang gituan. Ya nu. Goblok. Sok.